Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official dimana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batepang dangu diserang akinya sabarantosna kamari libur sadinten kemargi ararateul ti corona. Aduh rada kambuh sih nama. Tapi alhamdulillah wengi ieu tiasa nepangan di pamiarsanya tiasa naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun pamirsa nu parantos satia mancos satia ngadangukeun teras ngarojong padaran-padaran dongeng aki. Urang keur ieu dongengna nya. Dongeng Mbah Yayat kumaha atuh jucungna ieu carios urang Bandungan sasarangan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco anu nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenaki ditoelan supados aya notifikasi tanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, parantos like, komen, oge share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui nya da aya mah seueur medsos teh. Hatur nuhun pisan urang ngeureuy atunya mugi we pamirsa sadayana di mana bae ayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batinna. Jembarkeun manahna digambilkeun rezekina dilancarkeun segala rupi urusanana ugi ditebihkeun tina mara bahaya amin amin ya robbal alamin. Urang keur ieu deui dongengna pamirsa kasasar lampah 3 bagian nu kalima ayeuna nya. Urang ngamparkeun sama kabuitanana para samakna sor bajigur sareng awuh haneutna mangga kaparayun sadayana. Prung Pastilah wasiat cagang batunya ayeuna mah manis sagana aya kieu oi ceuk Agus cangkir bari leungeunna ngayap nyabakan batu ali daganganna Yayat. Ya lumayan wae Kang ngan kiwari mah sepi pisan dagang batu ali teh. Ieu ge keur mikir-mikir ganti pacabahkan ngan masih bararingung kudu usaha kana naon. Embal Yayat beri humandeur. Ya, urang bisnis we atuh ya jeung akang yuk. Bisnis gede ieu mah batina badag mujekil geura. Cek Agus cangkir deui bari nyerenge seuri. Tembong kiwari mah huntuna geus loba nu arompong luhur jeung handap. Bisnis naon kitu Kang? Hari gede batina mah nya kuring ge milu atuh. Yayat penasaran bubuhan ngadenge batina gede. Teu salse lah. Ngobrol di jalan kieu mayat gandeng di ku mobil. Ulin we atuh ka ieu mah akangnya. Da masih di kebon kalapa akang mah. Deukeut pan ti kebon saumah hapanan. Meh rineh bisa bari jeung ngopi deh. Agus cangkir seuri deui leungeunna tetep milihan batu ali. Ya ke abdi amangan atuh ka bumi akang. Pas sore paling ge Kang ke geus beberes dagangan. Yayat ngajanjian ke sore rek ulin ka imah Agus cangkir. Cah kitu atuh. Diantos ku akangnya. Nu ieu sabaraha ieu rada bogoh ku kelirna. Agus cangkir ngasongkeun batu bodas tapi jerona aya uratan ngebentuk jungjung derajat. Anu eta mah murah Kang ukur 100.000 Kang. Atuh naon ngaranna ieu teh Yat? Batuna mah kinyang banyu Kang ngan aya urat jungjung darajatan. Tuh ning kawas pangkat tantara nyetrip 3. Ya ulah mahal-mahal atuh Yat.
Akang nage ukur boga duit 50.000 ya teh. Yayat rada ngahulang tapi ari kekayaan dagang sepi kitu mah aya batian nipis ge, pikir Yayat lumayan bae daripada eueun nu meuli. Kangge Kang Agus mamangga bae 50 ge. Hitung-hitung kenang-kenangan we Kang Agus. Ya nuhun atuh Yat. Agus cangkir nyakuan batu kinyang pamilihna song-asongkeun duit sabebed 2000-an hungkul ka Yayat. Lain mani rese hungkul kieu atuh Kang, murak cengcelengan atau kumaha ye teh, cek Yayat bari mesem. Tapi teu wudu eta duit receh teh ditampanan. Yang mangaha Yayat micenan receh. Nu galabagana mah loba di imah, eta mah sok sesajajan teh dikumpulkeun. Kitu bae Yayat, akangnya urang heula. Bari aya meeting bisnis gedeung deui ye teh. Cek Agus cangkir kawas nunya manehna tuluy cangkat nyalaman Yayat saterusna memegat angkot ke arah pasar antri. Kadorong kurasa penasaran ngeunaan bisnis anu gede batina teh. Pas sore Yayat indit di imahna bebeja ka nyiusniah marek kababaturan, rek nyiar usaha anyar sabab dagang batu ali geus karasa lesu pisan. Dekat catur di jalana Yayat geus tepi ka hareupeun imahna Agus cangkir nu aya di lembur kebon kalapa. Pok Yayat tuluk salam. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam, mangga. Di jero imah aya nu nembalan, teu lila torojol Agus cangkir kaluar di jero imah. Yat, Ning. Mangga tuh kalabat Yat, ngobrolna urang dilawat we lah. Sup Yayat asup tuluy diuk dina kursi butut di rohangan tamu. Agus cangkir ngaleos ka pawon, teu lila balik deui bari nanggeuy 2 gelas anu dieusi ku cikopi. Sor nu hiji dia asorkeun ka hareupeun Yayat. Lain Kang, kuring wah wanasaran ieu teh, ceuk Akang pan. Akang boga bisnisan anu hasilna mujak kieu. Bisnis naon atuh Kang nu sabenerna? Coba terangkeun ka kuring. Yayat langsung togmol bae nanyakeun ngeunaan bisnis anu ku Agus cangkir dijanjikeun baris dipadar di imahna. Kieu Yat, camun Yayat mah kana mangrupa-rupa batu alinya. Heueuh bisnis teh. Tah ari Akang mah kana mangrupa-rupa barang aheng anu hargana salangit miliaran tepi ka triliunan rupiah. Nyata kana bisnis UB, MD, RB, BK, AB jeung sajabana. Ceuk Agus cangkir bangun dariana keur nyaritana. Can badi kaharti Kang naon ari UB, MD, RB, BK, AB teh Kang? Mangrupa naon eta teh? Yayat kerung halisna da memang teu ngarti sama sakali kan nu dicaritakeun ku Agus cangkir. Ngadengeuna ge karak harita. Tenang we ku Akang diterangkeun nya. UB teh singkatan teh Yat tina uang Brazil. Uang Brazil teh mangrupa duit lambaran negara Brazil anu baheula disumbangkeun ka Bung Karno di zaman kamerdekaan. Duit UB laku kiwari teh dihargaan mun salama duit UB anu 5.000. Hargana teh 100 lipat jadi 500.000. Dina rupiah eta teh. Mun urang boga samiliar duit UB, urang bisa ngadedak beunghar, bisa jadi 100 miliar apanan.
cek Agus Cangkir bari pepatah. Oh gitu eta teh. Nah kudu ka mana nyaran duit UB teh Kang? Tanya Yayat deui. Ayana teh duit UB mah di kiai atawa jalma-jalma pinter anu baheulana katitipan ngajaga eta UB. Jalobana eta UB teh dipetian disumputkeun dina guha-guha atawa rohangan Rusia. Aya ge anu dititipkeun ka sabangsaning makhluk gaib. Pikeun rekahna urang teh kudu nyiar informasi saha anu boga kunci pamuka atawa katurunan anu korotnya katitipan duit UB ti Bung Karno. Sabina ulah salam Pak, jaringan akang maloba nu nyahoeuna, cek Agus Cangkir deui nerangkeun panjang lebar. Yayat unggut-unggutan rada kahartieun ayeuna mah. Cah, lamun RB BKMD AB eta naon? Hartina bisi Yayat hafal? Ku akang dek diterangkeun. Cek Agus Cangkir deui. Nya Kang terangkeun kabeh atuh da kuring teh panasaran RB BKMD AB teh naon eta teh hartina. Tah mun eta mah kasebutna teh ya anti silet, anti cukur. Lobana nu nyiar atawa bayarna teh jalma-jalma sugih para konglomerat, maranehna daek meuli ku harga triliunan. RB singketan tina rantai babi, BK mah Batara Karang mangrupa jenglot teh. Ari MD merah dalima. Tah lamun AB nyaeta awi buta atawa pring petuk lamun di Jawa mata teh. Kabeh barang nu disebutkeun ku akang bieu ngabogaan khasiat sewang-sewangan. Lamun MD AB BK meh kabeh ge anti cukur, jalma nu nyekel eta barang bakal moal teu laku pakarang. Tah lamun AB mah anti panas. Najan seuneu ngabobala oge mun urang nyekel AB. Seuneu eta diragap kurang moal karasa panas. Salian ti kitu oge pikeun panglarisan usaha. Agus Cangkir bisa pisan nerangkeun anak malah bari pepetah sagala. Ayeuna ari barangna model kumaha Kang? Akang gaduh teu contona. Cek Yayat hayang leuwih genre meureun. Agus Cangkir ngojengkang ka jero pangkengna teu lila manehna keluar deui bari mawa kotak kayu leutik. Kotak dibuka, Agus ngaluarkeun 2 lembar duit UB warna hejo. Tuluy ngaluarkeun jenglot leutik nu dibungkus ku kain bodas. Oge ngaluarkeun awi koneng anu 2 ruasna aya pucuk nu nongol bari saling ngilang. Tah ieu salah sahiji contona, ngan ieu kabeh teu guna sabab barang kosong ieu mah. Geus ditinggalkeun ieu ku hodamna. Mun duit UB nama tah ieu asli. Yayat ngilikan sakabeh barang nu aya di jero kotak kayu boga Agus Cangkir. Ari urang bakal jadi naon atuh dina bisnis ieu teh Kang? Nya mun boga modalna mah urang nyiaran barang tuluy beelian. Dijualna. Urang oge ngeunaheun kan batina kabeh keur urang tanpa mediator eueuh caloan. Tapi lamun teu boga modal nya paling jadi perantara alias calo. Urang ukurna pungkeun nu boga barang jeung nu meuli. Ibaratna ge nya paling banter 1% tapi ka 10% tina harga barang. Tah lamun Yayat cenah boga modal atawa duit tiis tah. Teu kudu gede 50 juta weh. Urang meulian heula UB we anu masih katepi hargana sabab lamun barang MD, RB, BK, AW jeung nu sajena mah apanan miliaran hargana. Ari UB mah meuli sagapok oge ukur 5 atawa 10 juta.
dijual apaan bisa tapi ka 100 juta teh meureun mun boga modal 50 juta teh saletik-letik na bakal boga batina 500 juta alias 1,5 miliar. Ngadenge bati ratusan juta tapi ka miliaran kitu mah yaya teh lat bae poho kana kenyataan. Lamunana ngawang-ngawang nyipta bati anu miliaran rupiah da pikirna yayat mah bisnis UB teh teu jauh kawas main palas alias tuker beli valuta asing. Hari ukur 50 juta mah kuring boga Kang. Iraha urang mimiti nyiaran UB na Kang. Syukur hari boga modalna mah. Masalah waktu mah kumaha siapna yayat bae eta mah. Da Kang mah standby bae di mah. Sabab kadang loba tamu bae ka dieu teh ya rame wae. Jadi kitu mah ke kuring isuk pageto ka dieu deui we atuh nya Kang. Saterusna mah yayat jeung Agus Cangkir uplak ngobrol bari ngopi nu diobrolkeun teu jauh ti bisnis UB jeung nu sajena sakapeung ting cakakak seri-serian kabuei ku impian bati anu teu asup akal. Ulahilah pemirsa ya dongeng dialpukan ku aplikasi Shopee ti Shopee Serang Lajada. Mangga kanca wargi kita garapesian nu tos biasa tanapi remen balanja online di YouTube atanapi di mana bae nya. Di aplikasi Shopee atanapi Lajada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng aki kantun klik we salah sawes produkna. Engke pemirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lajada saperantosna lebet mah pemirsa mangga bade ngagaleuh naon bae oge bebas sakahoyong pemirsa. Ku balanjana pemirsa di Shopee atanapi Lajada ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun nu parantos ngaresakeun balanja ngalangkungan dongeng aki. Hatur nuhun ka sadayana urang keur ieu dongengna. Dua poe ti harita yayat datang deui ka imahna Agus Cangkir geus saged dangdan sababrek sakalian nyaba nyiaran UB teh. Malah datangna teh bari mau motor bebek nu anakna. Ari dagangan batu alimah ditungguan ku Kosim jeung Asep Baryat anakna yayat. Mana urang nyiar UB teh Kang aya informasi anu jitu teu ceuk yayat bari ngahurungkeun rokok bodas ka resepna. Sep serbung hasep nyerebung tina liang irung yayat mirip jeung kebulna kareta KRD tahun 80-an. Kamari mah Kang geus ngebel ka ling akang anu di Cianjur ya. Cenah mah di lembut si Jati teh aya hiji kolot ngaranna Bahtar ya. Manehna baheula pernah ngajual UB 20 lambar. Susuganan we aya keneh ya, urang teang we ka kitu yuk. Jawab Agus Cangkir bari ngalolos rokok nu yayat sabatang dina bungkusna. Ya hayu atuh urang ka ditu, mumpung masih isu Kang, urang kana motor we lah. Etang-etang bari jalan-jalan, cek yayat deui tuluy ngaleguk sasaci kopi panyuguh tinu boga imah. Heuh nya mah tuh urang indit ya. Agus Cangkir ngahayukeun bari tuluy rap make jaket lepis ka memetna nu geus belel bakatku minang dipake. Yayat ngahurungkeun motorna gerung-gerung motor disada celak Agus Cangkir numpak di satukangan yayat. Motor digas geuleyeung maju muru ka jalan raya. Geus tepi ka jalan raya leok ngenca ka arah Padalarang anu saterusna mah tembus ka Cianjur. Gancangna carita anu duaan geus tepi ka Cijati. Malahan mah geus nepungan Bahtar ya di imahna. Bahtar ya teh hiji kolot isad saeutik leuwih kolot teh Agus Cangkir mah. Kan bae dedeganna rada jangkung jeung rada ngeusi teu cara Agus Cangkir atawa yayat anu jangkung bari jeung begang. Harita tiluan ngariung di tengah imah Bahtar ya hanungan sorangan di imahna teh sabab geus ditinggal maot ku pamajikanna 5 tahun ka tukang.
Imahna ukur imah bilik biasa kawas imah zaman baheula. Ukur kentengna nu kawilang anyar sabab geus diganti ku asbes. Saderusna ya kapayogian naon cabi-cabi cimahi nyapungan abah di dieu teh. Bahtarja tumanya katamuna. Aki ya teh wah. Ieu mah langsung bae tok mah we nya. Anu kahijina abdi sareng ieu sobat abdi teh bade silaturahmi ka abah. Cah anu kaduana mah aya peryogi. Nyaeta bade meser ube. Margi aya informasi yen abah teh kagungan ube. Cek Agus Cangkir langsung kana pokona. Oh, bade meser ube. Ya ube mah. Kan we mah tiasa masihan seueur. Margi sanes waktosna. Sanes waktosna abah ngaluarkeun ube tina petina. Paling oge tiasa masihan teh ukur 3 lamar. Walon Bahtarja paromana teu riuk-riuk reuas atawa aneh kadatangan jalma nu rek meuli ube teh. Kawasan nu geus remen ngalakukeun jual beli uang Brazil. Aduh, kumaha nya? Aduh, kumaha bah? Padahal ieu teh kami teh ieu teh bade meser seueur ieu teh. Yayat milu nyarita bari rada kerung teu pati ngarti kunaon Bahtarja teu daek ngajual loba. Sanes sorak rezeki ji mung wae muka peti ube teh teu sagawaya. Kedah nincak kana wancina. Cahu pami parjogi seueur mangga. Rongkap deui we 10 dinten kapayun. Margi 10 dinten kapayun mah parantos nincak sasih mulud. Abah tos gaduh idin pikeun muka peti ube. Bahtarja mere katerangan kanuduaan. Ya mohon atuh bah sawios lah. Nu 3 lamar we heula bade dibantun ku abdi. Etang monster maksudna alias conto. Cek Agus Cangkir bari ngareret ka Yayat nu direret unggek tandanya tujuan. Bahtarja nguniang hudang tuluy asup ka panggengna teu lila kaluar deui bari mawa tas leutik. Bahtarja ngusiwal ngaluarkeun 3 lambar duit Brazil warnana hejo pecahan 5.000-an. Duit diasongkeun ka Agus Cangkir ku Agus Cangkir ada duit dilikan tuluy unggut-unggutan. Asli ya mayat. Geus kitu duit teh diasongkeun ka Yayat. Ieu teh ku abdi pese 10 lipatnya bah. Ieu sadayana ube 15.000 janten dibayarna 150.000 bah. Yayat ngasongkeun duit 150.000 ka Bahtarja. Ku Bahtarja ditampanan bari nganuhunkeun. Minggon payun, ieu teh peryogi ada nepi bade meser sabarahaeun ayi teh. Kudu puguh heula supados abah nyiapkeun ubena oge puguh. Cek Bahtarja bari nyakuan duit kana saku bajuna. Ya siapkeun we 50 jutaan mah bah. Janten 5 jutaan ube pangintennya. Tembal Yayat bari ngasupkeun 3 lambar duit ube kana dompetna. Geus kitu mah Yayat jeung Agus Cangkir amitan da bisi kapeutingan di jalan. Gancangna carita isukna duit ube teh dibawa ka baturna Agus Cangkir di kota Bandung. Ya dipastikeun duit teh asli bari dibayaran ku harga 1,5 juta. Yayat kacida bungahna narima bati anu sakitu gedena meuli mah ukur 150.000 ari dijual geningan 1,5 juta. Kabayang dina pikiran Yayat lamun segeta duit 50 jutaan pasti mah bakal narima teh meureun moal kurang ti 500 juta alias 1,5 miliar. Jadi miliar ratu lamun terus kieu mah aing teh.
Gerantos Yayat dina batina. Teka rasa poe nu dijangjikeun geus datang. Yayat jeung Agus Cangkir geus nepungan deui Bahtarya di imahna pikeun nyokot ube anu 5 juta teh. Bahtarya teu geura-geura mikeun tapi kalah ka ngajak ka wangkong heula ngaler ngidul bari ngajak dahar sagala babarengan. Ngadadak ngaliwat alsana cenah bisa dibikeun wanci bada isya. Yayat jeung Agus Cangkir teu bisa kumaha. Ukur bisa nurut kana caritaan Bahtarya. Wanci isya geus liwat Bahtarya ngojengkang ngapangkengna. Balik deui bari mawa kantong keresek hideung. Keresek dibuka jerona duit ube 5 gepok. Sagepokna aya 1 juta. Manikana sabab pecahan ube ukur 5 ribuan. Duit ube diasungkeun ka Agus Cangkir, ku Agus Cangkir diilikan bari dihitung. Yayat oge mantuan ngitung, beres dietang, bari jumlahna geus jejeg. Giliran Yayat ngeluarkeun duit 5 gepok tina tasna, sagepokna 10 juta rupiah, pecahan 100 ribuan hungkul. Kiwari gantian Bahtarya anu ayeuna sibuk ngetang duit pamere Yayat. Sanggeus dirasa cukup, Bahtarya nyalaman Yayat. Atuh nuhun ieu hartosna ieu katampi, nyanggakeun ubena nya. Sami-sami bah, iraha abdi tiasa meser ube deui, ceuk Yayat mani karooh. Padahal mah nu harita ge can dicairkeun. Binggon payun ge tiasa ieu mangga we diantos ka abahnya, da masih sasih mulut binggon payun teh. Cek Bahtarya bari 1000 ngasupkeun duit Yayat kana keresek hideung urut wadah ube. Isukna kawas minggu kamari Yayat dibaturan ku Agus Cangkir manggihan deui nu sok meulieun ube teh. Tapi barang teh ditolak sabab nu aslina ukur salambar ube anu paling luhur bae. Tina 5 gepok teh ukur 5 lambar anu aslina. Anu sajena KBG palsu menang nyeken tina komputer. Urang ajar Bahtarya teh Kang geuningan buka urang ge teh. Ari akang kumaha mariksa teh. Nah tapi kata apal yen eta kabeh ube palsu nu asli ukur paling luhur hungkul. Yayat maido ka Agus Cangkir anu memang ditugaskeun pikeun mariksa ube. Ambu rakyat si kehe teh pinter akalna ngajak transaksi wayah peuting. Lampu di imahna ukur bohlam 5 watt. Terus urang duaan akan sorena di para beliwat jeung lauk emas atuh mariksa ube teh bari rada nundutan. Katambah akang mah panon teh da geus kurang awas ari peuting mah. Pan Yayat ge sarua lain milu mariksa lin. Ceuk Agus Cangkir embung ari disalahkeun sorangan bae mah. Ngawuguh geus ngararancang kawasna mah si gejul teh. Sarua Kang harita teh kuring kurang awas, da mata geus cepel, lampu renyem-renyem ukur 5 watt. Uguh we kurang sidik kana barang teh ukur diusap we nu pangluhurna karasa asli. Kaituna mah ukur ngetang lambaranana. Cek Yayat bari kekerot nahan amarah. Yayat ambek kacida ka Bahtarya harita kene duit ube dibawa deui duanana gancang init nuju ka imahna Bahtarya di Cijati. Datang kanu dituju ka aya imah mani simpe. Lampu ge harurung kene. Yayat jeung Agus uluk salam bari keketrok rada badas tapi geus sababaraha kali uluk salam. Eueuh jawaban wae panto imah dikunci kitu oge jandela jeung panto tukang sarua dikaronci. Gara-gara gero nyelukan Bahtarya kudu nyunge nu datang. Saurang lalaki tengah tuh di kopea hideung. Tuluy tumanya kanu duaan. Milari saha Pak? Ya milari Bahtarya Kang kamananya? Walon Agus Cangkir bari malik ka si lalaki. Bahtarya mah nuju wengi teh angkat nyariosna mah. Saurna bade ka putrana nu aya di Kalimantan. Ceuk lalaki mere katerangan. Devi, ya teh bumina saha Kang? Cek Agus Cangkir deui tumanya. Oh iya mah bumi abdi Pak. Bahtarya mah ukur ngontrak nuju wengi teh Bahtarya nitipkeun kunci bumi ka abdi bari wawartos saurna bade ka Kalimantan nganjang ka putrana.
Aduh ya Kang, apa putrana di Kalimantan, alamatnya di mana? Yayat nelektek penasaran. Aduh tak apal pada nembe terang yen putrana di Kalimantan ge ukur ngadangu tibah Taryana. Margi salami ngontrak di dieu mah putrana teu acan kantos ka dieu. Ceuk eta lalaki deui. Cawi buka pantona Kang, puku abdi teh katipu ya teh kubah Tarya teh. Cek Yayat minta dibukakeun panto. Pikir Yayat susugana aya barang berharga nu sakirana bisa ngaganti kana karugian dirina. Si lalaki muka kunci panto. Yayat jeung Agus cangkir asup tuluy ngagaladah sakabeh rohangan. Yakin neueuh barang nu gede pangajina di jero imah teh. Ukur aya piring kotor urut dalahan maranehna kamari, gelas, kasur butut jeung samak saheulai. Yayat diuk bari nepakan tarangna. Cira kakaya kieu mah Kang. Kasiat lah hayu urang balik weh. Keun urang babarengan nyiar tarekah bikeun malikeun karugian nu ayeuna mah. Ieu teh dodo jarek pimajueun. Rek pibanghareun Yat. Agus cangkir ngalalemu hate Yayat sangkan teu putus harapan. Najan bari lalung se Yayat nguniang hudang. Saterusna numpak kana motorna boncengan jeung Agus cangkir. Sajajalan eueuh nu leme keueuh nu nyarek. Duanana anteng ku lamunana sewang-sewangan. Dina kayan kitu ngaradak aya nu megatan ka motor Yayat cekit atuh motor direm sekaligus. Nu duaan reuwas da pugu tumbak motor bari ngalamun. Si horeng nu megatan Yayat teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Reuwasnya reuwas ieu matakna ari mawa motor teh ulah bari ngalamun. Ya daripada parusing gitu mah katempona. Bah, mending ge jajan awug dah. Hanet kene amis raos kareueut matak dedeun awug ibi mah. Taya kukurauna ka beuki Agus ompong ai. Agus cangkir heudang geus ompong ketang. Dede. Sok jarajan heulai lah. Geura ulah ieu ngabeng melarkeun hate ulah kitu ngalamun. Pohara pemirsa nu rojolna bisar witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Yayat sang Agus cangkir dina lakon kasasar lampah 3 bagian nu kalima cak urang teu neuneuhan neulem sieum geusan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang geusanalan urang sampeut deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayanan parantos satia manco satia ngadangukeun. Oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun para manco warsalam dunya anu mika mautkeun dongeng Sunda di mana bayana salam kasadayana. Pamirsa sadayana banginten sakitu ulah nu kapihaturnya. Yakina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.